ngagaduhan salah sawias kegiatan nyata janten kontainer batur geus papasang hayo we nyoot tihang kari kontainer mah ini ada musim jadi kita harus memanfaatkan situasi zaman terkini ya karena musimnya musim medsos dunia maya ya gunakan orang nu kira-kira manfaat badai live YouTube, badai live TikTok, badai nanon lagi. Nu penting orang niatna hiji hiburan, kaduana, atuh sugan we, gitu susuganan. Alarasan alhamdulillah sababaraha waktos anjeuna ye salah sawios pemain melodi berikut kontainer anjeuna. Alhamdulillah name sasasi ngupload di YouTube alhamdulillah terus ka peser sepatu tuh sepatu terus enggal. Oh naon? Oh nya namanya sabelah meureun da candi monet. Oh nya. Oh satoko kuduaan. Raya. Widi kanggo kasadayana wagi panginten sekedap abdi bade simpeh heula mal waka nyariosnya bade cek alat heula.
Seneng di dia neng di luhur. Ya. Ya, sekedar pangitan sip goreng sejak ngabuka kedoknya dina waktu ayeuna. Anu tadi sengaja abdi teu memperkenalkan diri tadi mah gitu. Keun we da keke kasampeur tadi mah bade buka kedok da abdi salaresna mah angkat ti bumi ka dieu teh tujuanna bade bagianana tugasna teh bagian manggil anu sok nyawer, ngajakan anu sok joget gitu. Ternyata datang ke sini harus jadi protokol, ya gak apa-apa cak abdi teh lah gitu. Apunten anu kasuhun mata tangtosnya saudara Pak Ustaz Asif nah cenah meureun dieu teh pembawa acara teh meuni caheng cenah meureunan ngobrol teh sabolong bentor tah kitu hapunten anu kasuhun tina sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana kitu nya pamugi sagala rupina teu ngirangan kana sagala rupi maksad sareng tujuan anu ku urang dilaksanakeun dina waktos ayeuna utamina di keluarga besarna Saibul Hajat. Salasna abdi mah tugasna ayeuna bagian Minang Palai anu osok joget gitunya anu osok mekelan MC nah ini diajarkan ku abdi ya etang-etang tawis Bang Bagea sakumaha tadi parantos diuningakeun ku pangersana Bapak Ustad urang teh nya sok sanaos ngalaksanakeun atanapi nuju ajaan teh ngadugikeun hukum adat atanapi tata cara adat budaya tapi urang teh ulah tebih tina hukum syariat atanapi soal kapungkur mah aya buhun aya syara cenah teh kitu nya. Mangga wilujeng Pak RW aturan wilujeng menikmati. Tah ayeuna ge sapertos kieu sataasana sim kuring jingkrak-jingkrak oge ngahaleuangkeun lagu-lagu favorit atanapi lagu-lagu anu nuju viral. Ieu ge etang-etang urang negerakeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang sadaya dina waktos ayeuna tiasa patepung lawung pamrok jongkok patepang wajah. Tiasa ngalaksanakan silaturahmi pemugi silaturahmi masing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Tah urang buka heula sataacana lagu-lagu anu nuju musim ayeuna ieu mah etang-etang nagarakeun rasa syukur. Urang kasakeun dina laguna Amparan Sajadah. Ya, negarakeun rasa syukur ngalangkungan hari ringdangding ya nya dina Wanda Pop Sunda. Oke, kepada Toki Mobolir almarhum Bapak Haji Darso Hendarso. Satu acan aya pamunut hikmah diri. Dina Amparan Sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya dina Amparan Sajadah abdi sumujud pasrah nunduk pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati daya deui panglumpatan daya deui pamuntangan mu Allah pangeran abdi pangeran anu sajati sore kabayun Amparan Sajadah kawan kasadaya nyarangan anu nuju tuangleun wilujeng menikmati hidangan pemugi aya dina kanikmatan oke kedua mempelai masing aya dina kabagyaan rumah tangga nasi aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala
sajadah abdi sumujud pasrah gagas pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati taya deui panglumpatan taya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati ya Allah ya Robbana anu maha kawasa menyiptakeun langit jeung bumi katut sagala eusina ya Allah maha agung debat aku mundut pitulung Gusti pangeran abdi pangeran anu sajati masa abdi masa nis ahli surga nangil tekiat kuseun neraka masa abdi majalma anu resep midamel dosa astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah ya Ghafur hapunten abdi Satacana pangitan sambil persiapan kamu acara sawer pangantin upami parantos rengset tuang urang laksanakeun acara sawer ka tempo acaan ngalangkangan cerita nu maksa datang ieu hate teu beunang di sisi lihan beuti telat ku anjeun aduh jujurna kembang asih nu mangga bigarana hati bodasnya cas gambaran harapan suci kan hajatan cinta urang kahalangan tina harima lamun kudu pepegatan dewasa montea kudu papisah geus kapalang gede mati geus kapalangnya dewasa pun kudu ngelasan rasa dalam dikumaha urang sidang palai
ari geus ieu kuduna saestuna diri teu bisa kumaha sapatatu bari saya mamalana ieu hate esedi upahanana daru masa boga rasanya dia cinta kumaha urang pamoyana alah Bapak RW sor atuh Pak RW gerata payung tuh balebat geuning geus katempo caang ngalangkangan cerita nu maksa datang ieu hate teu beunang disisilihan beutik belahar ku anjeun aduh jungjuna kembang asih nu mangka ligarana hati bodas nyacas gambaran harapan suci dan hanjakal cinta urang kehalangan benarima lamun kudu pepegatan dewasa muntea kudu papisah geus kapalang dede hati geus kapalangnya dewasa mun kudu nelasan rasa dalah di kumaha geuning geus ieu kuduna dewasa mun kudu nelasan rasa dalah di kumaha urang sinang pala ari geus kieu kuduna iya tadi jadi olohok nah tadi mah bahasa nuju pembawa acara cenah anggun senari ayeuna jadi centil urang langsung we pengen sambil dipersiapkannya kamu acara sawer buat tim wedding atau tim rias kamu acara sawer serta acara pengen sambil ngantos persiapan acara sawer orang kasangakeun khusus di Obos Sinang Palai hoyong laguna Hikmah Diri bade ayeuna diputerna sok mangga ayeuna lah mending mung amprok ya Hikmah Diri ya spesial kanggo Obos pokoknya mah abdi tajan kenalan ga di luhur panggung lah kenalan nama pokoknya buat Obos semua dari Sinang Palai hoyong laguna Hikmah Diri.
langsung dibagiakeun pangitanya keluarga besar panganten pabeget di Senang Palayu yang laguna hikmah